Nah, beri ngopi seger. Kopinya kopi Indo Cafe. Beri kopi Indomaret dah Indo Cafe. Iya, segelas dia bawa batu ya hanya sisian 2 gelas. Ini sudah aja biasanya masih karsum sok dia. Assalamualaikum. Begini, oh udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai tadi ajangan kopi ke orang. Selamat sore. Malam. Ditampi atuh. Kalau odok mana mah. Ujung-ujung ditampi di mangga pembelacan. Sok ngopi. Kurang lah kesel kopi kan di bumi. Ini ginya. Aduh, Segarnya. Nah. Kumaha ya seni dan budaya lah. Nah, bangkrut meureun. Lah betulan dileungitkeun da budaya urang. Tinggal di seni ayeuna mah cum ya kana teu payu bae teh. Beakeunana ayeuna mah anu sapaket. Mun hayang balandungan teh jeung rias. Heeh. Jeung seni. Tukang seni nu sejen atuh boga paket model kitu. Mode aya paket waring naon teh. Waring wadi. Wening. Waring mah tuh pernah dia tong lau. Lin owe. Mana mah ampun ngomong teh. Ditampi. Sok, bisa beak ditampi kan bae. Enak kayak ngopi teh nya. Kurang mah ieu teh. Kopi teh bingung arek boga arek nyen uleman. Heeh. Kurang teh. Arek nyen uleman layang alobakeun kertasna di mana nya? Hah? Di mana? Fotokopi. Hah? Ka fotokopi. Ye, lain eta. Fotokopi mah di mana-mana ge loba. Ulah teh disebutkeun di mana-mana Mau waras sama. Eta mah sok tukang motoan kopi. Maksudnya arek nyeun onangan? Heeh, mau waras ka tukang fotokopi. Sing sababaraha ratus sababaraha ribu gen. Mau waras cum eta mah motoan kopi khusus. Foto Fotokopi. ka fotokopi langsung Lah, murah ieu. Wah, urang mah sok sen gesek. Si genok nu kitu mah genok. Ai umur geus Urang mah rek kalobaan kertas ini rek motoan kopi. atuh ini ka fotokopi ka ditu. Eta mah tukang motoan kopi mun aya promo. Gitu. Aduh, kabeletan ieu si Iya, udah. kabelkan da kana mana. Dari atuh rek kumaha deui da ibarat ka fotokopi. Nah, bari ge urang rek fotokopi, sok urang dipoto bari teureum da eueuhan aya cai we. Dicuci. Hah? Dicuci. Kunaon? Dicuci kalbu. Suka lemu. Digosok eta. Heeh. Oh, urang dipoto teh teurak bari Pan sok aya kodok kolor baheula mah. Tapi gawe naon nanya aku. Nanya ngogodok kolor rek gawe naon ngogodok kolor. Ini ada kodok kolor. Kan khusus Lain awewe. kodok kolor atau khusus awewe. Heeh, nu ngodokna. Lain kodok kolor ayeuna sote aya HP lobanya. Kamera, kainan mah kamera. Berarti mah kodak lain kodok. Kodak berwarna di kolor teh. Tah model foto teh pan rupa-rupa aya nu hitam putih, Heeh. aya nu berwarna, Heeh. aya nu 2 ka 3, Aya opat, aya nu ukuran lapang poli aya. Nah, model gunungan. Cep Ade, ya, Ade Kusnandar. Atuh di foto berwarna, di tulisanna tadi dinya bos YouTuber di mana? Di Banjar. Ditaplokeun we kana naon we dipajangkeun. Halus didinya Cep Ade didinya teh YouTuber. Model Kang Acum didinya foto 3 ka 4 berwarna. Tulisan Cep Acum YouTuber mudah-mudahan sukses. Tunda dina plang. Akang mau ulah teh kuno berwarna. Lah sok aya aturan berwarna teh beureum teh. Mending kene ku hitam putih. Nah, Ukuran 2 ka 3. Leutik. Ditulisan handapna teh pangemut-ngemut 40 dintena Kang udah. Bakal kenana Yasin.
Angkat kurang guys. Ditampi kan? Lah. Udah pisan tampi. Kasih teteh warung ngaribetkeun ya geus kopina geus. Ya urang kumaha ka mana ka lobaan kertas euy. Nu bener cuy lah. Apa teh kopi langsung ka ditu ini Tom. Lah atuh lempang tak kadinya tak ka Bandung mah. Da urang masukin geser ka fotokopi mah. Ah, atuh kagendokan teh dibeakeun sandu sorangan. Ari maksudna fotokopi teh kumaha nih? Ah, di fotokopi nyieun nyieun kertas susah loba-lobana. Kana mesin gitu kayak berele gitu ka mastai eme. Berak. Berele, bulusut. Ah, gitu nasi kagendokan teh dijeusan ku sorangan. Ulah loba mikiran ting mantang nu ku paksi geura. Oh, jadi fotokopi teh paling ngalobaan kertas. Sugan urang khusus lagi motoan kopi wungkul. Lamun ngalobaan ka pusing mah ulah ting ka fotokopi. Ulah. Abang beuleunya. Tapi Kang akang mah milu kiat. Betul we kopi be apa kan ali saudareukeun. Iya lamun urang ieu Pak. Lamun urang kan ulah nurutan urang batur sok dikentengkeun ge. Kumaha? Kudu ku katunya euy. Oh. Kan kade popes. Wow, luar biasa. Biasa di luar. Ini ngomong tadi. Hai. Pahit. Tungtungan teh bari jeung lahap lehe Sok ieu lamun rek nyeruput kieu deui. Oke deh. Tampi, ditampi. Sudah. Ka besekan aing. Kayak tadi tadi tampi. Assalamualaikum. Ke mana? Mulang kalau mau ke masjid tausiah. Oh, tausiah. Jeung atuh ya kopi mah erepeun. Lah, mbet arek engkari Gus Rapi. Tuh.